hirup manusia Kumaha mang Omen? tara lepas tina masalah Saestuna teu gampang bisa ngalepaskeunana teu gampang ngalepaskeunana kumaha Bang Omen? mun urang hoyong lepas masalah Salajengna hikmah Gusti nu jadi rumusna lamun melak kacurangan bahla pijadieunana eureun nindes kabatur ge kudu berehan kudu daek mere dahar kanu kokoro tangtu baris menang berkah anu moyok kudu disingkiran tangtu mau jadi cekcok silih cental atawa silih poyok lamun mikaresep kana ati suci tur someah hade basa tinangtu raja oge misobat Sampurasun. Sehat Abah Den? Sehat, Pangestu. Pangestu. Abah Omen? sehat Bah Budi? Ayah Hibah. Aa Geri ya? Alhamdulillah. Geningannya Baraya Sunda di mana we ayana dulu di lembur pendak deui urang ye Pak Amprok Jonghok ngalangkungan rumasa rumus masalah sadi dinten. Patali sarang hal eta urang nyandak jejer nyaeta ajen diri. Patali sarang ayat anu munggaran anu unggelna kieu. Lamun kudu milih mending milih ngaran seungit tibatan milih kabeungharan. Nu beunghar jeung nu miskin aya kasaruwaanana nyaeta duanana oge pangeran anu nyiptakeunana. Ieu aya ngaran seungit ieu. Maksudna teh urang teh kena meser parfum, minyak wangi, Ras-rasa disemprotan gitu. Eta mah awak seungit. Awak benten sareng ngaran seungit. Benten. Ari ngaran seungit teh maksudna Ngaran anu disemprotan ku banyak seungit. Gitu. menyangaran urang tulis semprot minyak seungit ya ngaran seungit. Ieu mah bahasa siloka. Janten maksana kumaha ieu Bahden ieu. Lamun kudu milih, kudu milih berarti milih salah sahiji. Ya aya dua berarti. Muhun pilih. Ieu tiasa we disebatkeun milih ngaran seungit. Tibatan kabeungharan. Ya upami tos pilihan ya nya. Tibatan kabeungharan berarti aya oge pilihan ngaran. Nah, maksudna henteu beunghar, miskin, ngaran, teu seungit. Henteu, maksudna teh milih erek ngaran seungit, erek milih kabeungharan, erek milih nu mana? Tah, tangtos upami eta dua pilihan. Antawis eta kabeungharan jeung ngaran seungit, tangtos milih ngaran seungit. Alias ajen diri meureunnya. Kamu ke saseurna sobi anu dipilih anu mana? Beunghar. Beunghar. Aya Abah Omen pilih nu mana? Beungharnya. Pilih dua. Apaan pilihan mah hiji. Tadi tong dua. Hiji. Cik milih nu mana? Pilih mana? Sok ieu heula urang taros heulanya. Aros heula. Ya Abah Omen.
Ari abdi mah Milih nya jujur ya jujur. jujur nya mending kene Beunghar. ajen diri lah. Ini kan ngaran nu seungit. Mending beunghar lah. Kumargi kieu. Kumaha cing ho. Jadi lamun urang ngaranna seungit mah hade kitu nya. Nya Hade lampah, hade budi, hade parangi, hade segala rupana. Da duit mah kayaknya bakal nuturkeun. Oh gitu. Nya, lamun dina usaha ge nya, lamun dina usaha ge gitu, lamun urangna hade mah gitu, lamun urangna jujur hade pokona mah ngaran urang seungit da bakal dipercaya batur atuh. Dipercaya batur teh nya eta ajen diri. Ajen urang ka ajen ku batur. Ajen ka peunteun. Nya. Ka nilai. Nilai. Waduh. Mata kerek. Misalnya ya, urang dagang misalnya. Dak kusabab urang mah hade. Geus percaya ka urang mah. Katang tuh aduh si eta dan udah gangna oge. Langganan. Da eta anu bakal mawa harkat derajat urang. Tah engke oge tah harta bana atawa kabeungharan. Eta bakal nuturkeun teh hanap gitu. Iya rasa oge ye. Aduh saya kamandangna aya ti juragan Abah Budi. Ya, secara lahiriah kemanusiaan mah Beunghar. meureun milihna beunghar, tapi keur naon beunghar aing ngaran bau. Benernya beunghar tapi ngaran bau. Nya da jadina teh sanes genah merenah tumanina dina ngajalanan kahirupan age. Da ayeuna seueur we kacurigaan ti batur kitu nya. Eta mah pantes we da beunghar meureunan kitu. Boga tuyul. Muhun munjung ka mana gitu ka gunung. Munjung ka cucunguk. Munjung ka cucunguk naon. Tah pesugihan gitu. Munjung ka jarawat. Abdi mah kamari ngadangu anu munjung ka jojodong. Diuk. Ya gitu, jadi secara lahiriah mah kan keur naon harta oge ari ngaran bau mah. Ya ari ngaran seungit mah tadi keur sorbah omen pan nuturkeun eta teh. Aya nu percaya, aya kredibilitasna tos kauji. Berarti boga ngaran seungit matak bunga. Leres. Iya jalmi bunga teh terang Abah Deni. Kembung di tengah. Kembung di tengah. Iya mah. Eta nyung serikeun. Iya bulinyi. Tinggal aya anu nyiptakeun lain. Anu nyiptakeun. Budi ulah hilang. Anu nyiptakeun. Aya dok. Aya oge nu kieu ka da. Bunga oge ya. Bame ebah omen. Ya gara sorangan. Ieu mah Aya oge kieu ya. Kumaha kucing. Kumaha? Nabah omen. Melaan kabeungharan. Kabeungharan. Aya oge anu ngagadekeun kahormatan jeung ngagadekeun harga diri. Contona ieu nya ieu. Tah contona urang ieu melaan kabeungharan teh. Kajeun teuing ngaran urang jadi goreng. Oh gitu. Nya. Aya nu kitunya. Gitu. Kajian orang ngaran jadi bau gitu tapi beunghar. Demi jang keur ngudag eta kabeungharan gitu. Oh, demi kabeung tara mandi meureun bau. Lain gitu maksudna. Oh, lain. Cik ari tinonoman ti genjet. AA Geril. Mangga AA Geril. Ya pami numutkeun pandangan simkuring mah kieu. Kumaha cing? Tah dangukeun ieu. Mun abi ninggal zaman kiwari nya gitu. Kadang emang nu beunghar oge sok aya anu maturan anu mikaresep tapi menurut abi mah eta jelema-jelema munafik karena aya kahoyong hungkul kulantaran beunghar. Tapi kan pami misalkan urang gaduh ngaran anu seungit mah rek misalkan urang susah kumaha ge da urang berkesan gitu. Urang manfaat jeung batur. Kahartos gitu kan. Urang manfaat jeung batur sehingga batur ge nulungan we ka urang gitu. Ketika urang keur susah. Tapi lamun misalkan urang beunghar terus aya nu resep ka urang tapi hoyong ka urang teh hartana hungkul. Urang ketika misalkan jatuh gitu. Emang bakal nulungan deui kan cantang teu gitu. Cantang teu oge. Jadi seueur jalmi beunghar oge seueur baladna gitu nya. Tapi nalika nu beunghar eta bangkrut ditaringgalkeun. Aya kemungkinan kitu. Sae pisan eta. Baden kumaha ya? Kumaha ieu? Janten memang tos aya dua. Tos carioskeun ku bahomen oge tadi. Nya. Aya ngaran seungit. Saatosna eta kabeungharan nuturkeun. Nuturkeun.
aya oge kabeungharan heula ngaran seungit nuturkeun. Nu mana heula? Abdi mah hoyong ngaran seungit terus beunghar. Berarti anu kahiji ngaran heungit heula, beunghar. Tah pami ieu mah ngaran seungit miskin. Ngaran terus seungit. Wah, ieu maksudna bullying. Maksudna aya oge ngaran bau. Oh, ngaran bau. Teu beunghar miskin. Aya. Ngaran bau miskin. Sabalikna aya ngaran seungit beunghar. Oh, leres. Tapi kahoyong aya abdi pisan, eta masuk kitu. Dekat dia kan enak bisik bosannya. Tapi orang tepan nuju ngobrolkeun perkawis rumusna. Rumusna kumaha ieu? Rumusna kumaha? Bah. Ngaran teu miceun waktu sih. Nah, ieu mangga haleungkeun. Haleungkeun anu ayat ka-4. 4 jeung genepnya. Jeung genep. Tah, saya ya. Nah, ieu teh rumusna. Nah, Dino masalah tadi ya. Latihan heula. Langsung jemplangan. Siap, jemplang. Sok, mangga. Prung ah. Masing ajri sarta rendah hati ka Pangeran tangtu maneh bisa beunghar ka ajen yang panjang budak teh papatahan kumaha kuduna hirup sangkan ingeteun saumur sangkan ingeteun saumur rumusna. Jentre di dieu disebatkeun eta masing ajri sarta rendah hate ka Pangeran. Ieu ti dieu mimitina. Wih deui tadi teh. Anu mana tadi disebatkeun. Ngaran seungit heula ke kabeungharan nuturkeun atanapi kabeungharan heula ngaran seungit nuturkeun. Nya mending anu tadi kahiji ngaran seungit terus beunghar. Tah, namung ieu tah rumusna. Nah, tangtu tah kahiji aya hasilna ieu. Ajri sarta rendah hati ka Pangeran. Ajri jadi orang teh meureun hormatnya ka Pangeran. Matuh. Ulah sok ngalawan. Tumut karena pangandikana. Sikan urang diemut-emut, natang tos urang ngalepatkeun Pangeran. Cobi, Abi pernah keur kuliah. Kan barang urang teh kuliah. Kantos leres. Harita Abi teh teu kabayar kontrakan. Abi teh Gusti atuh Abi teh meureun ieu kuliah teh eureun. Nu ti lembur can ngintun. Sedih Abi mah. Tah, Abi oge ieu teh sedih. Rada laun ieu. Teh kumaha? SPP can mayar. Jadi katurung katutuh. Cek bahasa Indonesia nama sudah jatuh ke timpa tangga di sauran ku BAAK baheula. BAAK Badan Administrasi Akademik Kemahiswaan. Eta aduh abdi ngeleper. Sauran. Kumaha ieu dibaca? Tah eta mungkin waktu. Terus kumaha ngalepatkeun? Ngomong ngalepatkeun Gusti atuh teh kumaha ongkos kita kuliah ka Bandung. Tapi ieu teh aya waraga jeung mayarna jeung kontrakanana. Kitu abdi teh. Rengse duh ka kumaha nya skenario langit meureun nya. Eta mah rengse ngada ujug-ujug payuneun kamar kosan. Keketrok pun bapak. Nyanggakeun beas. Nyanggakeun eta arto SPP. Nya eta tuntas. Abdi teh asa dina sinetron ieu teh geuning. Oh nya. Ajaib. Kabuktosan. Margi urangna ngandalkeun Gusti, ajri ka Gusti. Tapi eta heula. Ajri sarta rendah hati ka Pangeran. Eta kade ulah nyalahkeun. Naon wae nu dikaalaman ku urang. Biasana anu meurih gitu nya. Meurih. Sok nyalahkeun ka Pangeran. Terus tah abdi nya. Kunaon eta jelema baong tapi sigana mah beunghar nya
Abdi pernah kitu oge. Oh, tuh sok banding-bandingkeun. Ari pan sok ngadoa, sok Abdi mah rajin ibadah. Rajin ibadah. Ari eta mah baong tapi beunghar. Tukang mabok tapi beunghar kan ini. Alah bener ieu. Kade eta teu ajrih ka pangeran. Nah, saha urang teh sok ngalupatkeun. Sok ngabanding-bandingkeun maksudna kunaon Gus. Nah, Gusti mah moal lepat lah. Pangeran teh moal lepat. Tah prinsip ieu teh. Pangeran moal lepat, moal aya lepatna. Upami urangna lepat sanes kulantaran kalepatan pangeran, tapi urang anu lepat. Satuju. Abdi satuju ya. Eta rumusna. Jadi tah kecap tadi teh nya dijagi. Tong teu jarioskeun ieu da ka pangeran tos terang namun dilebet mana urang. Sok ngeluh, sok nonton mana menggerutu teh gitu nya. Teu syukur, teu narimakeun, malihan ka ngancam gitu. Lamun pangeran teu ngaberkahan, moal percanteun deui abdi ka pangeran. Aduh, aya teu nu kitu. Abdi. Jago. Bener men. Asli. Jago wae. Aduh, bener ieu baheula itu mah baheula. Nya baheula. Ada tos tobatnya. Tos beunghar apa? Oh, tuh eta. Beunghar. Tos beunghar ajri ka pangeran. Tah eta bagaclik. Harita, zaman harita, margi abdi hayang hirup beunghar teh pernah curang. Tah eta. Pernah curang kumaha carana? Nipu batur meureun. Ka ieu ka Mbah Jamrong. Okultisme geuning. Nyuhunkeun berkah. Ka Gunung Kawi mana gunung? Teu sempet Gunung Kawi teh ongkosna. Maneangan we tangkal gede. Gunung Pangrango meureun teu. Tebih teuing. Atuh. Mana tuh gunung eta we? Eta we ka tangkal gede. Oh nyalah. Bisa oge. Beunang teu? Nya eta henteu. Saya ku susugu we. Tungtungna di bumi teh bisa dahar. Tah eta teh dorakanya. Doraka. Moal aya ajrihna. Oh, leres. Pernah teu Abah Budi ngalangkungan hiji peristiwa terus ngalakukeun hal anu sifatna curang. Oh, kantos kapungkur mah kitunya. Kapungkur. Kumargi abdi ngemutna ajrih ka pangeran teh ayeuna ngawatesan pangeran ku cara emutan abdi nyalira. Janten di batasan ku paningali abdi, di batasan ku pikiran abdi, maknya ieu Gusti ngalakukeun siga kieu ka urang teh. Berarti urang teh kudu abdi teh kudu nyieun atanapi kudu nempuh jalan anu tadi teh jalan pintas. Jadi teu ajrih ka Gusti nganggap ka Gusti teh teu mampu keur jadi bolongan teh sabab naon teu katingali ku abdi kan diwates ku abdi paningali teh gitu kan padahal mah pan Gusti mah henteu kawates teu diwates ku logika nyalira kitunya Gusti mah langkung ti misti tah eta kantos kitunya janten naon we nu kaemut ku abdi ditempuh kitunya ditempuh sok sanajan nya eta teh teu luyu sareng pangarsa Gusti. Eta teh bentuk teu ajrihna abdi ka Gusti kapungkur nya. Ayeuna mah geuningan teu disangki-sangki geuningan bong bolongan teh atanapi solusi dina hiji perkawis dina hiji masalah teh teu kaemut-emut ku urang pisan. Mujizat atunya. Nah, leres kitu. Oh nya ti payeun teu gaduh putra geus nikah. Ujung-ujung gaduhnya. Muhun. Cek kawatesan logika manusia mah abdi mah teu mungkin cenah gaduh putra mah. Terus diponis kumargi alasan medis cenah. Oh, ari pek teh nya ari Gusti mah panan teu dites di watesan kitu. Nya ieu kabuktosan kasaksian. Muhun kasaksen eta. Janten ayeuna mah kedah abdi ge kedah langkung ajrih deui ka Gusti. Bisa beunghar deui atuh. Beunghar deui. Tong disiapkeun nya kanggo sasakeun ka abdi beunghar. Ageril aya pengalaman hal kecurangan ya urang teh yang nilai gede aku mah carana. Nah, zaman kuliah we lah. Zaman kuliahnya pami di kampus seni mah utamina kitunya pasti lah kita caket kanu hal anu disebut mistik kayak mistis kanu gaib karena itu. Cuman anu katinggal ku abi leres. Jadi nya barudak itunya di kampus. Jadi
haci teh kadon ngandelkeun teh nu kieu padahal mah pan lamun misalkan cekasana hayang jago ngacapi kitu nya. Nya teh kedah. Maksudna teh nya aing ngangge nu kitu mah eta nya hak masing-masing lah. Oh ngangge bantuan klinik misalnya. Klinik nu kitu mah eta mah hak masing-masing kitu nya abi. Ninggalna cuman nya anggar kedah latihan gitu cek abi mah nu paling utamana mah eta. Iya saya pisan solusi ieu nya. Gitu. Rumus masalah tina hal urang hayang bisa diajar naon we nyaeta latihan proses jeung proses gitu. Laras pisan margi kan inputna jelas, input proses outputna ge saya. Pamirsa hayu urang ningali deui kana ayat nu salajengna patali sareng hal kacurangan, mangga dipirig we ieu mangrupi sajakti ayat anu ka 8 sareng ka 10. Prung Abah Budi sareng Ageril. Lamun melak kacurangan bahla pijadieunana eureun indes ka batur ge. Kudu berehan, kudu daek mere dahar kanu kokoro. Tangtu baris menang berkah. Jadi lamun hal melak curangan tadi kan abi curang. Ternyata si horeng cimana horeng Abah Budege dina kahirupanana salami nyunyuhun hulu nu ieu ngalakukeun oge hal nu sifatna curang. Itu Geril ningali oge hal kacurangan sanesna nu sifatna patali sareng hal talentana skillna ambe sae. Kumaha ieu Baden? Eta. Lamun Sunda mah kumaha pepelakan gini nya. Kumaha pepelakan? Lamun melak hade, melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Hartosna, lamun urang melak hade moal jadi goreng. Lamun melak hade tinang terus bakal jadi hade. Lamun melak goreng pasti anu bakal dipanen oge kan kagorengan. Dia melak kacurangan ge. Tah eta. Jadi kumaha urang pelakan, kumaha tindakan urang. Lamun urang goreng ka batur nya bakal jadi mamala gitu. Alah ieu mah jiga tabur tuei. Konsekuensina. Konsekuensi. Hasilna gitu tah. Konsekuensi. Tapi baca. Saheula ieu. Sing bener heula ieu mah ajarkeun mah konsekuensi. Cek atuh langsung we. Lereskeun heula mun aya konsekuensinya. Konsekuensi. Aya akibat. Tabur tuei cek kulantaran aya sebab. Eta sebab akibat tabur tuai. Tapi anu ditabur ge urang pan kenging oge. Moal bisa nabur upami teu aya nu bari ditabur. Lamun teu gaduh naon kitu nya. Mohon. Jadi upami urangna disebatkeun di dia melak kacurangan berarti orang memang tos gaduh kacurangan. Jalmi anu melak kacurangan teu boga ajen diri. Leres. Kumargi anu ditampi panginten nyati nu langkung sepuh atau nu kapungkurna magina pan tos disebatkeun ya mana tadi teh perkawis papatahan atau nabi tos diobrolkeun ku urang nya kudu dipapatahan anu leres mana tah tadi teh tos disebutkeun ayat genep budak teh papatahan kumaha kuduna hirup sangkan ingeteun saumur-umur. Hartosna tibu budak geus dibere hal ajen diri. Eta anu dipelakeun teh anjeunna kenging. Sanes anjeunna hoyong melak tapi naon anu dipelakeun. Ti anom kene tos kenging, tos aya bibitna. Istilahna mah tos aya sikina. Kantun we teras disiram. Dipelakeun heula. Berarti pan anu dipelak teh kahadean. Upami kenging bibit kahadean. Upami sikina kahadean anu dipelak kahadean. Upami sikina anu ditampi kagorengan. Nah eta anu dipelakeun. Kacurangan. Tangtos. Batalina sareng ajri ka pangeran. Nah eta teh berarti kudu ti alit kene, ti laleutik kene barudak kudu diajar, kudu dipapatahan ajrih
Pangeran. Sangkan ka ajen tuhnya ya tadi. Eta. Urang aus dewe nya. Mangga. Masing ajri sarta rendah hate ka pangeran. Tangtu maneh bisa beunghar hiji beunghar ka ajen. Jeung umur panjang. Ternyata jawabanna teh kudu ti leuleutik ti bubudak. Ti leuleutik. Oh, siap. Ti leuleutik. Jadi urang teh gaduh tanggal waler kene ayeuna sanes kanggo urang maksudna. Kulantaran urang teh tos karolot jadi teu kudu diajar deui henteu. Nya. Urang angger kolot kedah diajar malihan. Urang teh langkung sae sapertos urang kalih deui. Jadi penasaran terus ngulik. Ngatik. Kumargi perkawis ajri ka pangeran eta teh kulantaran ajri ka sepuh. Oh. Moal ajri ka pangeran, upami ka sepuhna teu ajri. Nya leres. Kan urang teh kudu kan aya geuning hukum nu 10 teh nu kalima nya hormatilah orang tuamu. Ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu. Hormatilah ajri ka sepuh. Berarti orang tiasa ajri ka pangeran. Wow. Kumaha murang kali ninggal pangeran upami sepuhna teu mere tuladan. Teu mere naon nabi tadi pepeling. Siki anu kanggo dipelakeun engke upami tos nu murang kali tos janten sepuh. Di modalan. Naon modalna? Eta teh ajri ka pangeran. Tapi ngawitan eta ajri ka sepuh, ajri ka batur, ajri ka tatanggi, ajri ka guru, ajri ka saha deui lah. Ka sasama. Sadayana. Eta teh buktos yen urang ajri ka pangeran. Percanten da abdi mah upami tos gaduh modal eta ajri ka sakumna umat malihannya teu ninggal kalepatanna, teu ninggal nyimpen kalepatan batur, diomongkeun kalepatan batur, diemut kalepatan batur. Eta mah bakal eta nu dipelakeun. Tah ayeuna orang kade ulah melak kacurangan. Sangkan urang boga ajen diri. Para wargi kanggo danget ayeuna rupina cak dikeun ka dieu heula teu karaosnya waktu samporet. Nya inti namanya ti murang kalih kene barudak teh anu bolostrong, anu sok sologoto teh ari dididik HD mah tinang terus bakal ngagaduhan pangareti. Urang cindakeun nya. Tah eta. Ajen diri kacindakanna ngalangkungan kidung, bari kidung naon ieu? Ayat sabaraha teh? Ayat anu ka-17 dugikeun ka 18. Oh, 17 kidung. Nyangakeun kidung pamungkas dina rumus masalah sadi dinten. Cag prung mangga. Regepkeun kami rek ngajarkeun pituturna jalma-jalma bijaksana. Pek aruli tangtu bagja lamun geus bisa kacekeun. Ayeuna urang pedar malak mandar jadi lantaran pangandeuh ka pangeran, pangandeuh ka pangeran. Lamun melak kacurangan bahla pijadieunana eureun indes ka batur ge. Kudu berehan, kudu daek mere dahar kanu kokoro. Tangtu baris menang berkah. Regepkeun kami rek ngajarkeun pituturna jalma-jalma bijaksana. Pek aruli tangtu bagja lamun geus bisa kacekeun. Ayeuna urang pedar malak mandar jadi lantaran
pangandeh ka pangeran pangandeh ka pangeran